Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang bagian anu ka 40 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ti kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 40 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dong dong tes. Ieu jang ayeuna teh geus aya sabaraha urang mah meureun urang warga ngora. Boh lalagina, boh awewena. Kalayan kabeh oge boga kahayang tur sumanget anu gede. Maranehna teh aratoheun bizaan nalika ku aki dibere nyaho sarta pabeja-beja jeung pada badurna. Yen aya jago ngora siap ngalatih maranehna dina hal olah kanuragan. Sarta poe ieu mun taya halangan mah aki siap ngayageun sawala di bale pasewakan. Pikeun badami kalayan asak. Mangsa ngadegeun hiji paguron di ieu pilemburan anu dipinpin ku Aden Nyalira. Kitu daden. Ceuk Ki Juha nyaritana dari anaker. Jaka Satria bari manggut gancang awalon. Muhun. Alhamdulillah pamiwarga Pilmuran tos aya anu ningaeun. Serta siap dilatih kanuragan mah ku deuri abdi ki. Eta oge mudah-mudahan we aya ridho ti Gusti. Tur maparin kalancaran kana pamaksadan urang sadayana. Atuh ngeunaan tempat sinareng waktos gempungan mah mangga we kumasaena numutkeun Ki Juha. Walon Jaka Satria karek oge Jaka Satria balem sabot keur kitu ngadadak di luareun imah aya anu susumbar ditujukeun ka Jaka Satria sakaligus ngancam ka Ki Juha. Hei Jaka Satria, gancang keluar deuleu. Ieu dewek si Samsuri teh katut sabatur batur datang deui bareng jeung nu jadi guru pikeun nindak si laing anu wani kurang ajar deuleu. Sok
Juha sina keluar eta mangkluk teh deuleu tong ngajedog di jero mun teu hayang imah si laing katut sapangeusina diduruk ku dewek keluar sia. Cek eta sora nu taya lian ti Samsuri geuningan anu karek narepi kaburuan imahna Ki Juha salaku pupuhu pilemburan. Aki Juha kaget waktu ngadenge eta sora. Komo ambu Juha mah awakna langsung ngeleper katara soak. Iwal ti Jaka Satria anu tetep tenang teh sikapna teu kapangaruhan ku eta kaayaan. Ulu si Samsuri geuning Aden datang deui jeung guruna cenah boga karepek balitungan jeung Aden kumaha Den. Ki Juha jeung Jaka Satria terus narong ngaliwatan celah-celah bilik anu malongo. Mun bener we eta jalma teh teu kapok ki malah ngadon ngadu ka guruna sagala. Cobi itu deui nah aya Nondori. Jaka Satria tembong rada kaget sabab ningali Nondori bareng jeung eta 4 urang jalma. Ki Juha ngareret ka Jaka Satria bari nyarita deui lalaunan. Cilaka Den, maranena gawe bareng jeung pihak Walanda jika nama ieu. Aduh, karaksi di jagi mah eta Nondori teh nya geulis oge geuning Den. Aki Juha nalika nyarita kitu kadengeun ku ambu Juha. Naon manehna? Naksir ka eta si non Walanda maneh teh? Mun bener naksir, jug sampeurkeun ka itu. Meni apal we ari kanu herang mah. Nah ari ka kami kurang geulis gitu. Kurang boha ieu awak kami. Ambu Juha langsung we jamotrot hatena nguntab panas. Aki Juha ngeret ka ambu Juha bari nyeh seuri terus nyarita. Ari daun teh sok ka mana bae geuning manehna mambu. Tiba ngomong gitu pira oge langsung ngambek geuning. Heureuy ieu kami mah deul ambu. Ah, eueuh pira-piraan deuleu. Mun laki ngomong kitu ka awewe, eta teh tandaning aya hate kadua leutik sia. Aki jeung ka itu geras sampeurkeun ari nyaresep maka non Walanda. Ngan sakalian we bawa pakaian kabeh. Tong balik deui ka imah kami. Kami mah embung dicandung barina oge deuleu Aki. Nah, ari ngomong teh suka mana karep geuning maneh mambu. Eta teh musuh urang jeung musuh warga sakambung deuleu. Manya kami kudu resep kanon Walanda kelaanan adu ambu. Aki Juha embungeun dituduh aya hate kadua leutik mah ka Nondori. Sedengkeun di luar imah mimiti karasaleun dumeh ti jero imah taya anu bijil wae. Si Barkowi katut si Karatawi ayeuna mah anu pating gorobo. Sedengkeun Ki Bagaspati mah teu loba nyarita naon-naon. Saperluna bae mun dina ngomongna oge. Nondori oge sarua tetep jempe ngan hatena we anu tagiwur jeung ratug sarta panasaran. Nah bener anu di jero imah teh Jaka Satria anu kungsi ditawan di markas Walanda teh atawa lain. Jaka Satria, gancang si laing gerak keluar deuleu. Nyemput bae di jero imah sia. Dewek kabeh nyao si laing keur nyumput di jero deuleu. Keluar Jaka Satria. Bener, maneh montong nyumput bae kitu di jero imah deuleu. Gancang turun sarta sang hareupan ieu guru dewek mun masih ngarasa jago deuleu Jaka Satria. Jaka Satria surti jirina memang kudu gancang keluar ti eta imah. Aki ambu ayeuna abdi bade kaluar heula ti bumi bade nyang hareupan jalma-jalma anu masih keneh panasaran rek ngakalakeun abdi. Teu tiasa diantepkeun eta mangkluk teh komo bari ngaruksak ngaran paguron pun bapa mah. Mun mangga Aden mangga. Nanging kade sing atos-atos sing iatna tur waspada Den. Margi di luar aya guruna si Samsuri. Tangtos Ki
abdi bakal hati-hati. Mangga Ki dikantun. Umat tong kaluar ti ibu Miki. Jaka Satria saterusna ngulutra mukakeun panto imah. Laju jerut turun kana golodog. Satulina pancuh di buruan imah. Si Samsuri puguh we bunga ningali bijilna Jaka Satria ti jero imah. Kuki Bagaspati guruna pasti bakal langsung ditindak. Tah geuning bijil oge si laing Jaka Satria. Deuleu ieu guru dewek anu bakal nindak jeung ngawarasi laing deuleu Jaka Satria. Cek si Samsuri. Wani sotenan nyarita kitu, dumeh di dinya aya guruna. Ari Jaka Satria tembong ukur seuri leutik bari pok ngomong. Naon sababna kuring kudu diwarah. Jeung naon sababna kuring kudu ditindak. Mundek oge aranjeun sakabeh anu kudu ditindak mah. Sabab ieu laing sakabeh geus ngaruksak ngaran paguron bapa kami. Sabab maneh geus ngaganggu kana tindakan dewek waktu poe kamari deuleu Jaka Satria. Maneh kudu tanggung jawab kana sagala masalah ieu deuleu Jaka Satria. Heuh. Arandika anu kudu tanggung jawab mah ngaruksak ngaran paguron batur. Ngaruksak ngaran paguron naon euy sia teh? Dewek bateu ngarti. Jeung maneh teh lain bae ngaganggu kana tindakan dewek tiluan kamari. Tapi ieu maneh boga urusan naon jeung Non Dori. Maneh wani nyieun masalah jeung pihak Walanda geuning euy Jaka Satria. Jaka Satria gancang ngareret ka Non Dori bari tumanya. Ayeuna kuring geus bebas tina cangkreman pihak Non. Ayeuna Non rek naon deui? Bet terus ngungudag jeung rek ngakalakeun bae ka kuring geuning Non. Tanya Jaka Satria. Non Dori anu harita keur ngahulang ngupat kayaan Jaka Satria dina sajeroning hatena. Gancang lumpat muru nyamperkeun bari ngarangkul badan Jaka Satria anu tetela jalmana bener eta anu kungsi ditawan di markas Walanda. Oh, hampura aku Kang Jaka. Aku sebenarnya mah tidak ada urusan naon-naon dengan mereka. Hanya kebenaran saja. Aik ketemu jeung maranehna di walung Maeme dengan maksud anu akur mencari Kakang dengan tujuan yang berbeda Kakang. Maranehna mencari Kakang untuk membunuh, namun Aik tidak ada maksud itu Kakang. Non naonan ieu lepaskeun Non. Saya tidak hayang lagi berurusan dengan Non lepaskeun Non. Jaka Satria miharep Non Dori ngalepaskeun rangkulan kana badan. Jaka, sebetulnya Aik sengaja kabur dari markas Jaka karena geus teu betah dengan kehidupan papi yang kejam. Aik mohon Jaka jangan salah paham dulu Jaka. Non Dori ngadon beki pageuh ngarangkulna kana badan Jaka Satria. Si Samsuri kerung halisna meh tepung. Teu ngartieun kana tindakan Non Dori dina waktu harita. Non, bukankah dia itu musuh Non? Kenapa dipeluk Non? Cek si Samsuri. Maaf Samsuri. Sebenarnya Jaka Satria ini nyaeta teman Aik Samsuri, bukan musuh Aik. Non Dori gancang nembalan bari ngareret. Sugan teh bener we, maneh teh musuhna bule. Nipu sia ka dewek sia, Dori. Ki Bagaspati oge aya wates kasabaranana. Ningali Samsuri anu ngadon loba ngobrol teh gancang ngalengkah maju ka hareup. Musuh bet ngadon terus diajak nyarita maneh madeur Samsuri. Alik, mundur maneh Samsuri, mundur. Ki Bagaspati bari nyigeung leungeun si Samsuri. Si Samsuri gancang ngareret ka guruna bari gancang nyarita. Kuring tiluan teh sebenarnya mah gemes jeung neutelik keneh Ki Guru. Nyeri hate dumeh kamari eleh jajaten ku si Jaka Satria.
bener teh Barkowi Kartawi, cik si Samsuri bere terus ngareret ka dua urang baturna. Anu direret terus pating arunggek meh barang. Si Kartawi anu harita kadenge nembalan. bener pisan Ki Guru, ari ayeuna ngadon ngeunah-ngeunah ditangkep ku si bule anu nipu ka urang, pajarkeun musuhna tapi geuning lain cenah. Gancang Ki Guru gerak tindak anu kitu patut matuman Ki Guru. Keun bae gandeng sia ulah loba nyarita keun ayeuna bagian dewek anu bakal nindakna deuleu mundur. Oh mohon mangga Ki Guru mangga. Ki Bagaspati saterusna mah neuteup seukeut ka Jaka Satria anu karek leupas tina rangkulan Nondori. Manehna surti Jaka Satria memang lain jalema samanehna. Jaka Satria gancang males karena tetepan Ki Bagaspati anu lir umpama anu keur ngadus simak pangabaran. Harita silih pencerong dina jarak 5 lengkah bari masing-masing panasaran kira-kira saha anu bakal unggul atau anu kasorang dina nalika patelah. Ngan tetela duanana pada kuat teu ngarasa peurih sapasang panonna nalika bantrok paneuteup. Jaka Satria nu hatena memang tegenah lantaran ngaran paguron wesi keling diruksak ngarana ku pihak eta opat urang jalma. Manehna kadenge nyarita syukur anjeun salaku gegedugna ti eta 3 urang jalma. Kiwari datang nepungan kaula anjeun ngarasa tegenah hate dumeh 3 murid ilaing elih jajaten ku kuring. Tapi anjeun sorangan kudu ngarti sabab kuring di dieu anu leuwih tegenah hate mah. Har, nari Andika tegenah hate ku naon ku diri kaula deuleu. Kula pantasna oge anu tegenah hate mah. Lantaran Andika wani-wani nangtang ijen jajaten ka diri kaula. Dumeh ngarasa maneh geus mampu ngarubuhkeun 3 murid kaula deuleu. Ki Bagaspati salaku jago kolot tur asak ku pangalaman. Tang tue tegampang ngalakukeun tindakan sanajan ari hate mah bener-bener geus teu sabar jeung panasaran hayang ngajajal pangartina Jaka Satria. Sedengkeun Jaka Satria tembong seri leutik bari gancang nyarita deui ditujukeun ka Ki Bagaspati. Kuring teu rumasa nangtang ijen jajaten ka diri anjeun Ki Bagaspati. Eta mah murid Andika we anu ngahaja ngadu domba. Jeung pangna kuring ngarasa tegenah hate sabab murid-murid anjeun nahabet ngaku-ngaku anggota paguron wesi keling. Tapi kuring bisa nyaho tindakan si Samsuri jeung 2 baturna pasti eta teh parentahan ti anjeun Ki Bagaspati salaku gegedugna. Ngan anu mata kuring panasaran jeung kaget naon sababna Ki Bagaspati bet nitah anu jadi murid pikeun nyieun kaributan di ieu pilemuran. Kalayan kudu ngakukeun anggota paguron wesi keling sagarupa. Jeung pangna kuring nyaho sabab ieu teh dibere nyaho ku pupuh lembur nyaeta Ki Juha. Jaka Satria panjang lebar mangsa cumarita. Oh, jadi eta masalahna teh nya. Keun. Ayeuna ku kula urang jelaskeun naon sababna murid-murid kula ngaku ti anggota paguron wesi keling. Kalayan memang bener pisan kula sorangan anu marenta jeung pangna kula marenta gitu sabab aya alesanana ngan sameme kula ngajelaskeun anu sabenerna. Kula yang nyaho heula naon hubungan anak Andika jeung eta paguron wesi keling deuleu sia Jaka Satria. Wanohkeun kuring teh anakna ti pupuhu paguron wesi keling Ki Bagaspati. Jadi wajar meureunnan mun kuring ayeuna negrakeun ka teu panujuan hate dumeh Ki Bagaspati geus ngaruksak ngaran paguron anu jadi bapak kuring anu nelah Ki Cakrabuana. Ki Bagaspati tembong paromanana rada roba bangun ngemuka kaget nalika Jaka Satria ngakukeun budakna Ki Cakrabuana salaku budakna paguron ti pupuh paguron wesi keling. Jaka Satria anu bener Andika teh anakna si Cakrabuana.
cek Ki Bagaspati bari colohok. Bener. Naon kitu? Make jeung colohok kitu. Sok. Ayeuna mah geura jelaskeun ka kuring. Naon sababna anjeun bet ngakukeun kitu mamawa ngaran paguron Bapak kaula. Naon masalahna jeung Bapak kuring Andika Bagaspati? Hade. Mun Andika keukeun panasaran, ku kaula ayeuna urang jelaskeun. Naon sababna kaula bet ngalakukeun tindakan kitu? Ki Bagaspati saterusna mah derek-dek we. Nyaritakeun hiji pangalamanana. Mangsa saacan manehna mumusuhan jeung Ki Cakrabuana bapana Jaka Satria. Sedengkeun Jaka Satria terus ngabandungan kana guaran caritaan Ki Bagaspati anu pinuh ku perhatian. Teu lilah Ki Bagaspati terus mungkas guaran caritanana. Tah, jadi kitu jujutanana teh di Jaka Satria. 2 kali diri kula ele jajaten ku Bapak Andika. Sarta saterusna kapaksa kula pindah ka hiji tempat sarta mawa sabara urang murid anu minangkana 3 murid pinilih. Kumaha cek Andika, sanu salah kula atau Bapak Andika? Atuh jelas anu salah mah anjeun Ki Bagaspati. Sakuduna mah anjeun teh muji syukur ka pangeran sabab geus aya jalma sejen anu neundeun perhatian ka diri anjeun. Sangkan anjeun kageuing pikirna sarta jadi sadar tina kasalahan. Lain sabalikna kalakah ngadon ngotoran ngaran paguron jeung ngaran Bapak kuring salaku pupuhun. Salah kacida eta tindakan teh Ki Bagaspati, cek Jaka Satria tandes. Si Samsuri anu ngabandungan eta kayaan mungguh jadi hatena jadi kasal sabab guruna oge sarua ngadon uplek ngobrol jeung musuh lain gancang ditindak. Ki Guru gancang geura tindak eta jalma teh Ki Guru, tong dianggap we caritanana ngalantur si eta mah Ki Guru. Aku ngaku anakna Ki Cakrabuana sagala marukanan urang bakal sieuneun meureun Ki Guru. Tenang Mani Samsuri, tenang. Tu kudu riweuh ngatur kula sagarupa. Cicing we sarta bandungan sikap dewek nu saterusna deuleu Samsuri. Mohon mangga tuh Ki Guru, lajeng ngobrolna kainya. Sim kuring bade ninyuh kopi hideung ya Ki Guru. Ki Bagaspati rada molotot ka si Samsuri. Reat deui ka Jaka Satria. Laju neruskeun deui caritana. Jaka Satria. Taya bayan Andika nyalahkeun ka kaula. Ku kaula ditarima deuleu. Sarta taya salahna oge deui mun panangtang Andika ku kula ditarima tapi kudu syaratna deuleu Jaka Satria. Nya naon tah syaratna Ki Bagaspati? Barina oge kuring mah teu rumasa geus nangtang ije jajaten ka anjeun deui. Mun Andika teu rumasa nangtang ije jajaten ka diri kula, berarti kula ayeuna nu nangtukeun sikap pikeun nangtang ije jajaten ka Andika sarta ketrukeun sakabeh pangarti masing-masing nalika tarung lumangsung. Kalayan syaratna mun seug Andika nu ele jajaten, maka Andika kudu jadi murid kaula supaya bisa nambahan deui pangarti. Tapi sebalikna mun kula nu ele jajaten, kula janji kula bakal eureun tina tindakan salaku jadugna anggota gerombolan anu salila ieu geus nyamur jadi anggota paguron wesi keling. Kabeh bakal diubarkeun ku dewek deuleu Jaka Satria. Hade kahayang katut syarat ti Ki Bagaspati hade pisan ku kuring bar si cumponan. Mundur non. Saya rek nyang hareupan heula ieu Bagaspati. Jaka Satria langsung nyanggupan kana katangtuan ti Ki Bagaspati jeung syaratna. Oge nitah nondori mundur ngajauhan tempat anu rek dipake tarung patutunggalan. Tapi nondori ngadon gep nyekelan kana puhuleungeun Jaka Satria bari nyarita. Jangan Kang Jaka. Sebaiknya teu kudu dilayanan kahayang eta olang. Sebaiknya kita ngobrol di jero saja Kang. Jangan hilaukan mereka Kang. Nondori salempang meureunna. Jeung teu mikeun we mun Jaka Satria kudu ngarandapan cilaka. Aduh, non.
kuring ini teh pendekar non. Masa rek cicing wae lamun aya jalmu nangtang tarung ka kuring non. Ki Bagaspati milu kesal ku kalakuan Nondori. Harita langsung muncar. Hei bule, nyingkah manesia. Iya urusan lalaki, lain urusan awewe, montong ngalangan deh. Nyingkah sia. Cek Ki Bagaspati. Bialin, ini urusan saya juga. Karena saya sangat sayang banget dan khawatir sama Kang Jaka. Jadi tidak boleh ada yang bertalu. Jaka Satria surti. Naon anu kudu dilakukeun? Harita ngasakilat gancang mencet urat-urat penting dina beung Nondori. Nondori sorangan memang teu bisa kana ilmu bela diri. Matak harita seetik oge tanpa sadar jeung teu bisa ngalawan. Setak tak 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 lumburu. Nondori langsung ngarumpuyuk, leuleus taya tangan pangawasa, laju teu inget di bumi alam. Kapaksa sanggeus Nondori ngalenggerek kapiuhan, ku Jaka Satria gancang digolerkeun dina golodog imah. Sarta saterusna Jaka Satria tuluy leumpang deui muruk ka tengah pakalangan. Srog. Ki Bagaspati langsung ngawangun pasangan, gesan tarung buru-buru di mimitian. Seuk. Gera wangun pasangan Andika Jaka Satria. Tarung urang mimitian. Siap Ki Bagaspati, siap. Jaka Satria oge ngarti manehna bakal adu hareupan jeung jago kolot anu memang geus weureus seubeuh ku pangalaman. Kalayan Cang Tangtu dirina oge mampu ngungkulanana. Dina jarak 5 lengkah ti lawan anu keur ngawangun pasangan. Tembung Jaka Satria oge terus pasang kuda-kuda jeung pasangan. Saega diri pikeun tarung di mimitian. Tada ieu Jaka Satria, tada. Kula nu munggereun majuna Rajang Kandika deuleu. Heup, ya, corelat jeung koremat. Ki Bagaspati geus teu ngalobakeun deui carita naon-naon, langsung dirina nu miheulaan majuna Rajang. Cirimna ngacorelat marangan sorana anu ngagero mungguhan daruan. Tarung patutunggalan harita geus dimimitian antara jago kolot jeung jago ngora anu meh sarua mibanda pangarti lain handap-handap. Sedangkan di jero imah Ki Juha jeung Ambu Juha ngabandungan kan eta kajadian dibarung ku hate kakategan jeung salempang sok inggis Jaka Satria anu kasoran. Leuwih ti eta bet ngarasasieun waktu ningali Nondori anu keur kapiuhan ngacepat dina golodog. Jeung pangnasieun teh padahal anak Walanda we bisi aya mamalana. Sokainya pelong manehna sing antep beungeut non Walanda teh geulis lain memeusan. Tapi pisan geulisna oge deuleu sok pelong. Ambu Juha datang deui panyakit timburuana. Belum. Panto imah ditutupkeun. Aki Juha ukur gogodeg nampokeun sikap pamajikan anu model kitu. Menggeus manehna. Montong juga mana garap nyarita teh deuleu. Kami mah nempokeun anu keur tarung deuleu, lain melongkeun beungeun si non Walanda. Tapi nalika keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cakapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit bungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.